Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco. Dina dangat ayeuna urang medar deui carpon tina majalah Mangle tahun 1858 nomor hiji. Carpon anu baris kapidangkeun judulna Sri Kandi Jadi Ronggeng. Ieu carios pawayangan disinggetkeun ku M.A. Salmun. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Di nagara sawarga Bandang, Prameswari Danuwati kaedanan ku Arjuna dumeh bejana pohara kasepna. Tuluy dadaku keur nyiram ku Raja Dasawara salakina magara teh. Kawasna budak teh bakalna lalaki. Da kuring nyiram teh nyongsrong hayang nyoo sirah Arjuna. Lamun teu dicumponan rek maehan maneh. Kahayang nu nyiram ku Raja Dasaswara dibadamikeun jeung Patih Drajit tumenggung Trisirah tumenggung Trikaya Senapati Narantaka jeung mantri-mantri Dewantaka katut saksadewa. Hayang nyoo sirah Arjuna benang neukteuk atuh sarua bae jeung nangtang perang katilu nagara nyaeta Amarta, Astina jeung Dwaraka. Sahanteuna Raja Sujudana ti Astina jeung Batara Kresna ti Dwaraka tangtu buruk-buruk papanjati ka urang Amarta ari ngadenge dulur misan rek aya nu neukteuk beheung nama. Najan terang yen risikona pohara gedena Dasaswara keukeuh hayang neukteuk sirah Arjuna pikeun cocoan Danuwati. Tuluy ngajurungan Trisirah jeung Trikaya nyulik Arjuna ka Madukara. Drajit oge dijurung ngambah Jomantara ka Madukara nu dijurung Indit. Abimanyu balik ti patapan Ratawu di jalan dibegal ku Trikaya jeung Trisirah sabatur-baturna. Tapi buta-buta henteu kuateun ngayonan Abimanyu katut pangamukna cepot jeung udel. Buta mabur katawuran arek baralik ka nagarana. Drajit ti awang-awang turun di Madukara nyamur ngarupakeun Gatotkaca ngadeuheusan ka Arjuna, Subadra jeung Sri Kandi. Dadakuna hayang dianteur nenjoan Taman Sari Maduganda sabab magara teh dipringgandani rek nyieun taman cara Maduganda. Arjuna henteu timburu malah atoh boga alok-koloteun tuluy dianteur paduaan bae. Sabot balangah jebrod bae Arjuna ditinggang puhut celina lantaran keur pohara balangahna da teu aya timburu teh heug digebug satakar tanaga puguh bae ngajolopong. Memeh bisa hudang deui ge geus berat disapatkeun beheungna ku pedang biur Drajit ngapung bari ngajingjing sirah. Sri Kandi henteu ngeunah rasa kolesed turun ka taman maksudna nyusul salaki dumeh timburu ka pandeurinakeun. Ingat ka Gatotkaca. Nah nonoman teh asa beda ti sasari ieu mah aya bangun kasar jeung kekeureuweut. Tadi basa ngadeuheus teh. Di Maduganda nyampak awak Arjuna anehna beheung anu sapateh bet henteu getihan satetes-tetes acan tapak pedang teh tuhur cara daging anu sok ngagantung di jagal. Leuwihna ti kitu raheut teh bet meleber seungit. Puguh bae harita teh guyur sabot kitu jol Abimanyu popoyan yen tadi di jalan dibegal ku buta anu ngakuna rek ka Madukara. Asal ti sawarga Bandang tangtu Madukara teh kaasupan musuh nyiliwuri. Teu dicatur anu guyur regeyang mayit Arjuna digarotong dina tanduk dibawa ka Amarta rek dilaporkeun ka Yudistira. Drajit di awang-awang susumbar ku kubuk dumeh bisa neukteuk beheung Arjuna kabeneran harita Gatotkaca keur aya satukangeun mega. Ti pringgani rek ka Amarta dijurung deudeheus ku Arimbi ibuna. Ngadenge nu ku kubuk jeung nenjo sirah paman dieneng-eneng ku buta ngan cebeet bae Drajit ditampiling beri direbut sirah Arjuna na koleang ki Patih ragrag wantuning sakti eling deui. Seak nyusul garep perang tanding Gatotkaca kawalahan newakna sabab Drajit anu sababaraha kali kabeunangan bisaeun nerus bumi. Gatotkaca nenjrag bumi 3 kali isarah kalanceukna Antareja anu aya di dasar bumi.
Sabada di bejaan antareja nyusul Drajit geus katewak terus dialung boyongkeun ku Adi Lancuk. Ngarasa ripuh les Drajit ngalengit bari susumbar magar teh. Sari laing barudak baraogana jadi ngau. Lamun nya lalaki susul dewek ka sawarga Bandang. Sugan sari laing harayang dikubur di ditu. Antareja jeung Gatot Kaca badami pilakuan putusanana dua anak lapor ka Amarta. Di Amarta kabeneran keur aya tatamu ti Dwaraka nyaeta Sri Kresna, Satyaki jeung Samba keur ngariung jeung Yudhistira, Bima, Nakula jeung Sadewa. Sabot kitu meh bareng daratang Sri Kandi jeung Subadra diiring ku Abimanyu sarta para pawongan nu ngagotong mayit Arjuna teu sirahan. Teu lila jebol Antareja jeung Gatot Kaca sarerea ngalaporkeun pangalamanana tuluy Baradami. Putusanana ulah dilawan ku perang karunya kabalad hade dilawan ku muslihat. Carana kieu. Sri Kandi nyamur jadi ronggeng ngaranna Nyi Lali Jiwa ngamen ka sawarga Bandang. Sing nepi ka bisa asup ka karaton tuluy diterangkeun peta-petana ngaguyurkeun di ditu. Sarerea ngalaporkeun pangalamanana tuluy Baradami. Putusanana ulah dilawan ku perang karunya kabalad hade dilawan ku muslihat. Carana kieu. Sri Kandi nyamur jadi ronggeng ngaranna Nyi Lali Jiwa ngamen ka sawarga Bandang. Sing nepi ka bisa asup ka karaton tuluy diterangkeun peta-petana ngaguyurkeun di ditu. Pikeun panayaganana Abimanyu jadi tukang rebab, Satyaki tukang kendang, Samba tukang saron, Nakula tukang bonang, Sadewa tukang kolenang, Gatot Kaca tukang goong, para pawongan jadi bodor. Nyelangan Nyi Lali Jiwa lamun capeun. Kresna purah ngajaga pakaian Nyi Ronggeng dina peti, padahal di jerona aya mayit Arjuna. Bima jabat jadi mandor panjak teh purah mikul tatabehan sapuratina. Ngan Yudhistira anu henteu milu nyaeta tunggu nagara. Geus sagala beres bral rombongan Nyi Lali Jiwa miang di sawarga Bandang dasawara keur Sukabunga ngagulangga persirah Arjuna. Urut ambak Katri Sirah jeung Trikaya anu eleh ku Abimanyu teh jadi punah. Sirah dipasrakeun ka Danuwati. Danuwati jeung para putri nyawa sirah Arjuna aneh sirah teh lamun dilahun atawa dicoo ku nu geulis sok beunta. Imut bari palatat peletet main mata ngan henteu bisa ngomong. Lucuna teh lamun dicium ku nu geulis sok males nyelengok. Ari digolerkeun mah atawa dicekel ku nu goreng patut sok baeud bae bari peureum. Danuwati hayang turun kaweul ngalubarkeun kabungahan dumeh hasil maksud hayang raramean nanggap ronggeng. Bejana di daerah dayeuh bawahan sawarga Bandang aya ronggeng anu pohara geulisna bisa ngigel jeung ku ngeunah sorana. Turug-turug bejana panayaganana oge parantes bangun menak ngan edas. Bejana anu ngibing teh henteu meunang leuwih deukeut ti 3 depak ka Nyi Lali Jiwa sakurnu leuwih deukeut ti sakitu kudu tarima ngajolopong digebog ku Kang Mandor. Patih Drajit dititah neang rombongan Nyi Lali Jiwa. Kocapkeun pamiarsa rombongan Lali Jiwa geus aya di karaton unggal peuting ditanggap di aribingan selang-selang bobodoran. Nya kitu teh dina sapeting teh ari 10 mah aya bae nu dipayang dibawa kaluar kalang. Sesa panggebug Ki Mandor anu sosorobot pasti ditinggang ku kenang jabati dibaledog ku panakol goong teh. Ari Danuwati poharami anehna pakaian Lali Jiwa unggal kaluar gunta-ganti model tur jabati lalucu teh ku sareungit deui tuluy mentang ngilikan. Ku Lali Jiwa henteu dikoretkeun asal make janji ngilikanana kudu nyorangan pisan di kamar sarta sirah Arjuna ulah jauh ti peti wadah pakaian. Lamun engke di jero peti nenjo nu aneh teu kaci cekcok atawa gero. Danuwati nyanggupan peti dibawa ka juaran putri. Sirah henteu tinggaleun da bari lalajo ge sirah mah ditatanggeui bae dibakian ka tenjo ku unggal jalma. Sanggeus nguncian panto jeung jandela Danuwati mukakeun peti pakaian meh bae ngajerit bawaning kaget nenjo dina peti aya mayit teu sirahan.
Mayit ku Danawati dikaluarkeun tina peti bari diambuan dumeh seungit aneh cacakan teu sirahan mah mayit teh leungeunna bet garamang giriming. Pangangguran sirah teh ku Danawati ditumbukeun lebah bohongna anapel teh napel terus rapet sarta lila teu sakara-kara nyambung sakumaha tadina. Korejat mayit teh hudang jadi Arjuna hirup seger tur beleger. Danawati pohara reuwaseunana karepna rek ngajerit ku Arjuna sungutna ditungkup bari seuri anu manis teh. Leket teh bae Danawati leuleus dungse taya tangan pangawasa tapi ari ingetan mah jejeg keneh. Ku Arjuna dipangku dikadengkeun dina katil wanci dahar aya nu ngageroan kalawang ge ti jero anggeus ku diwalon. Tinggalkeun bae kapalang keur ngajaran pakean nyelali jiwa. Geus burit meujeunna nyeronggeng ngamen pasasore acan prung keneh dah pakean kabeh aya di kamar Danawati. Mangkaning Prameswari ti isu keneh ngonci maneh dahar nginum di anteran bari ngalarang asup ka saha bae oge. Kalawan idin dasa suara lali jiwa ngajugjug kajuaran Prameswari trok ngetrokan lawang tuluy ngabih anu kahartianana ngan ku Arjuna bae. Arjuna nu keur aya di jero henteu samar kana sora pamajikan kolosod ngalesotkeun Danawati rap dangdan brai mukakeun lawang. Raja dasa suara jeung sakurnu marengan lali jiwa kabeh pada kaget dumeh di jero kamar nenjose mah anu henteu diondang tur sakitu kasepna. Saterusna gujrud dasa suara sirahna ditogel ku Arjuna, derajit sirahna dipuntir ku Gatotkaca, Trisirah ditewek ku Abimanyu, Trikaya digada ku Satyaki, Narantaka jeung Dewantaka diadu domba diadu kumbangkeun ku Bima, Saksadewa ditublas ku Samba, Buta laletikna diperenan ku Pawongan. Danawati diboyong ka Madukara di dieu dijieun selir sarerea marulang. Di Amarta Yudhistira didareuheusan ku nu tas ngaramen ti sawarga Bandang asal salamet pulih waluya tanceb kayon. Tamat cenah ieu pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.